Naek Metro Mini Basa Minitian Mahawal 2006, Eta G Basa Ngilu Demoka Lembaga Tinggi Negara di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Kuring ngahaja ngadau keutan ririungan di Metro Mini, Saf, Rek kamana tanya urang, ayo ikut jalan-jalan keliling kota ceuk si Muhajir babaturan Safri. Si Safri mah ngajawab, ikut galo, ditinggal nih kabeneran po eta teh met kuliah, urang ka kampus nganrek. Mayar semesteran. Panasaran keneh urang teh nanya Saf, patungan berapa nih kalau gue ikut? Da urang teh apali teh demo jeng demo teh gratis naik Metro Mini malah mah dibayar. Ikut ajalah, lihat Monas sekalian ceuk si Safri. Urang teh ngilui dahayang apal. Jeung di jerona GAYA si Safri nusa jurusan, manehna jadi koordinator demo, ngandasar urang Aceh. Manehna ngajakan kabeh babaturana urang Aceh, solidaritas, nepika di jero Metro Mini muleku obrolan bahasa Aceh. Nepi urang ka apal na eta bahasa. Maklum di kampus kuring loba urang Aceh, asaratusan mah, pedah maranehna meunang beasiswa Tsunami Aceh, jadi rektor ngumpul keun mahasiswa Aceh Basat Tsunami keur sakola jeung kuliah di Yayasan Pendidikan di Jatiwaringin perbatasan Bekasi Jaktim. Aslina ramesiah, demo perdana teh, jalan naek Metro Mini gratis bariku kurilingan Jakarta, kuring masa perak eta unggal minggu ngiluan demo. Kahiji kuring salaku mahasiswa, salaku agent of change, minimal kudu aspirasi keun kahayang rahayaku care demo. Kadua jalan-jalan sakalian refreshing, ngapal keun jalan ibu kota. Katilu nambah jaringan jeung babaturan anyar antar kampus jeung birokrasi pamarentahan. Kaopat nambah ilmu bahasa Nusantara, Aceh, Minang jeung Jawa geus kasrep, kalima nambah penghasilan sampingan lumayan wisabulan mahampir gope baheula tiatuh mamen, warteg G3 ribu arek pisan. Keenam, bisa sakalian nebeng lalajo timnas di Senayan, mun demona di daerah belok MC Gaka Kejaksaan Agung. K7 bisa kenalan jeung Agus si supir Metro Mini 45, PD Gede Pulau Gadung. Kusabab urang sok mineng demo jeung Agus jadi langganan kampus urang keur demo, jadi mun urang kuliah naek Metro Mini 45 sok gratis malah sok disarua keun jadwal datang na jeung indit kuliah. Nya Agus, geus kolot si 45 sampai 50 tahunan, si Safri mah nyebut namas Agus. Urang Jawa nu jadi supir Metro Mini, sakali order meunang 200 sampai 300 ribu lumayan daripada ngaangan sewa nu parebutan jeung mikrolet dan koasi. Loba pengalaman suka duka, pernah nabrak kucing basa indit demo, eta bang kena dibawa terus diteun-deun di trotoar Kejagung, ditutupan koran hungkul, 3 poti eta demo deui, eta bangke ucing wa utuh ngan diriung kula leur. Pernah diudak polisi nepi kabur mabrit kupat kepot siga di film action Hollywood. Pokona mah masa eta masa gembel yang mengharu biru, sengsara membawa berkah. Agent of change yang selalu membela rakyat kecil. Walaupun di demo bayar, tapi kalau tidak di demo maka kasus korupsi akan semakin dilupakan dan hanya jadi arsip belaka di Kejagung dan KPK.